Tapi dina urusan haliyah dunyawiyah mah kahade sabab hal eta matak nimbulkeun kurang syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Sementara dina hadis nu sanes Allah nguningakeun, Rasul nguningakeun malam yaskur ala nikmatillah walam yasbir ala qada ala balaillah itu falyahruz ghairu siwa. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ya abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa qawala allazina nafiya ba'da La ilaha illallah la mawjuda la ma'buda la matluba la maqsuda illallah Fa ya ayyuhal hadirin ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim. Para sepuh bapak wargi sadaya sami hadir hormatan simkuring. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah muji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mana alhamdulillah kelayan kudrat iradat mantenang langkungan deretan dan jijihan isanina urang sadaya dina wengi salasan ayeuna masih dipabari kesempatan kesehatan mana alhamdulillah wasiwa sehat lu iya Allah paring kakiatan pitulung ka urang sadaya tiasa beraktivitas di tempat anu mulia di hadapan Allah Ta'ala dina raraga tolabul ilmi. Mudah-mudahan ngamuganing amaliyah nu parantos kurang dilakukeun anu nuju anu bade dilakukeun. Harapan sadayana ngajantenkeun sebuah rangkaian nilai amaliyah ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat salam mudah-mudahan sapapaosna dikucur kulturkeun kapanutan alam urang sadayana yakni baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riwayat kakulawar gina para sahabat na tabiin idbal tabiin tugdugi ka urang sadayana salaku umatna maharapan urang sadayana kaangkeun umat mantenan kenging syafaatul ummah kelak di mantenan amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wastanibu jeung
kudu ngajauhan anjeun fi wudu'ika dina wudu anjeun sab'an kana 7 perkara. Kamari teh urang beres meningakeun kaifiah wudu termasuk doa-doa anu bertalian sae diaos urang ketika wudu. Wudu teh merupakan syarat salat diantawisna. Maka perlu urang upayakeun karena setiap non-rupaning hal ihwal anu pakait pikeun nyampurnakeun kana wudu urang. Sabab dipayun parantos diuningakeun berangkat tina wudu anu sae teh eta bakal mempengaruhi mere dampak kana salat nage bakal naon alus. Wudu nu asal-asalan eta teh dampakna oge kana salatna jeung sok dosa. Maka dina hal ieu musannif nguningakeun hal-hal anu berkaitan jeung wudu. Dina hal ieu tangtos panginten naon nu parantos diuningakeun dugikeun kamari urang nguningakeun aosan atawa doa-doa anu bertalian sareng wudu sehingga cek kamari diantawis padilahna di mana jalma macakeun kana sakabeh eta doa nu parantos tadi kamari diuningakeun maka insyaallah kuasilah hal eta Allah bakal ngabersihkeun ka urang, bakal nuliskeun ka urang kana ganjaran kana yaumil kiamah paran tepikeun ka poe kiamat. Termasuk hal anu penting ku urang diuningakeun wastanib wudu'ika sab'an. Ayat 7 perkara anu mesti kudu dihindari ku urang sehingga hal ieu teh hukumna makruh lamun urang dipilampah. Jadi ayat 7 pada melan anu hukumna makruh dilakukeun tatkala urang keur wudu. Habis ini hal ieu teh mesti kita dinaon dijaga ku urang sabab hari wudu teh kan gitu nilai ibadah sehingga mesti hal-hal anu matak ngurangan karena kasampurnaan wudu teh mesti kurang-kurang dinaon kudu dijaga termasuk urang kudu ngajauhan dina wudu karena 7 perkara artinya makruh hal ieu lamun dilakukeun hiji latan pudu yadaika ulah sok nyepretkeun kana 2 panangan sehingga nyeretkeun kana cai anu dipake wudu artinya nyepretkeun teh sok iya naon ngusap lah gitu orang sok disusut eta teh makruh hasil wudu teh kana sabab eta teh asar tina ibadah wudu teh cai itu dipake wudu teh kitu saja lamun teu madarat ya ari matak madarat mah gitu nya ulah seperti halnya orang ieu cai wudu nu dipake wudu gitu pan urang masuk di naon kalolobana teu kabeh gitu. Kalau lobana eta teh sok dinaon sok disusut gitu. Nah, kecuali lamun teh matak madarat gambaranana gitu. Madarat ku disusutna teh madarat.
seperti getek misalkan keur salat sehingga engke geuna kana pangbatalan salat gerak 3 kali tuluy-tuluyan eta kan mata kabatalkeun kana naon salat. Tah ari kitu mah teu nanaon gitu. Gambaran seperti halna kitu mah ya teu sawios-wios gitu. Hartina naon? Itu kan urang wudu teh gitu. Cai anu dipake wudu teh eta anu nempel di dieu teh eta asar tina naon? Tina ibadah gitu, tapak gitu. Maka sae gitu, sae ulah disusut. Itu lamun keur naon mah keur posisi geus wudu teh itu ulah disusut cai wudu teh gitu. Kitu sote lamun teu matak madarat ari kitu mah lamun teh mah teu disusut ngaganggu kana aktivitas salat misalkan seperti dieu matak getek kamu kana cepil misalkan kan ku aya cai teh eta teh biasana ku teu biasa kucang biasa tapi geus biasa mah dan naon ge insyaallah gitu. Nah ke salat kan biasa hari aya cai nu nyangkrung misalkan dina cepil biasa nama gitu. Pan urang teh heuh getek eta teh bener gitu. Dari kira mata ka madaratkeun mah gitu teu naon. Teu naon disusu. Gitu ya. Ai mata ka madaratkeun. Jadi makruh soteh lamun teu matak madarat. Gitu. Ari matak madarat teh teu naon. Gitu. Bahkan terjadi makruh, bahkan lamun teh mah henteu disusu teh matak bisa jadi sabab matak kabatalkeun salat. Soalkan ke kapayun gitu. Dina pangbatalan salat batal gitu. Gerak na anggota badan urang 3 kali tuluy-tuluy gitu. Eta matak kabatalkeun dengan naon salat gitu. Dari ku disusutna teh misalkeun mudagana pasunatan tapi itu kalah ngabadaratkeun kalah ngabatalkeun kana kaparduan nya alus dinaon dialus disusut. Jadi beberapa hadiah mah meureun kondisional kembali deui ka urang ngan biasana meureun kitu soteh ngarasa ateu ngarasa kudu biasa tapi geus biasa mah insyaallah mata perlu urang dinaon di biasakeun salit-salit gitu. Lamun wateuna biasana sok dina ceuli atuh nyusut teh ceuli unggul gitu. Mun tina leungeun atuh leungeun unggul misalkan gitu. Sabab eta cai nu diangge wudu teh asar tina naon tina ibadah gitu. 2 wala ta'am wajhaka wala ra'saka bil ma'i lutman. Kadua ulah sok nyabokeun kana naon kana wajah atawa kana mastaka urang. Mabokeun cai artina nyabokeun cai teh beureun nyabok di digitukeun gitu. Gitu dina naon teh dina keur wudu. Tah eta teh makruh dicabokeun cai gitu. Oh, mau eta mata madarat ka batur caret ka batur di samping eta teh mata kahamurkeun cai. Eta oke kana mastaka. Ya, kana mastaka cukup bae gitu lah. Saukuran awan, saukuran kaperyogian gitu. Diulah tuh kan ditumbulkeun nepikeun cai kana naon teh kana wajah teh gitu. Balung kamu cerat gitu. Tah kitu laku teh cenah makruh eta teh. Wala tatakallama bi asna'il wudu. Nomor 3 ulah sok ngomong di tengah-tengah wudu, ulah sok ngobrol. Keur wudu urang teh ya. Keur munggah naon panangan itu anu ngajak ngobrol. Kumaha jadi musuh teh. Keur wudu eta teh makruh, henteu mata haram gitu. Ngan makruh eta teh kirang sae mata kamari ikan tipayun sae urang keur ngumbah naon rarai aya doana ngumbah naon panangan aya doana supaya bener-bener ketika urang wudu teh katungkul ku eta pagawean ku eta doa gitu. Karena sekalian keur wudu mah gitu ulah naon ulah ngomong kecuali cenah mun aya udur. Lamun teh mah teu diomongkeun harita misalkeun bakal kumaha lah gitu
berarti ukuranana ya cek naon, cek kebiasaan, cek adat urang. Lamun eta berita teu dibejakeun teh bisi poho, padahal penting eta teh berita. Lamun teu dibejakeun teh matak jadi madarat we. Rek kana kahirupanana sok matak madarat ka nu lainna gitu. Ya meureun gambaran seperti aya nu maot misalkeun keluargana, urang ingetna harita itu titah ngabejaan posisi urang keur wudu misalkan, nah itu tah tengah-tengah urang naon ngabejakeun eta teh naon ari aya wudu rumah ari nu kudu dicaritakeun namun da salilana ge wudu gitu nya urang mah gitu batasan urang saya wudu awayahna we keur wudu mah ulah naon gitu tah ngobrol di tengah-tengah wudu eta termasuk pada melan anu naon kirang saya eta teh makruh hukumna nya bila udrin gitu teh lamun teu aya udur gitu hari kitu mah aya udur anu kudu disampaikeun gitu lamun teh mah teu disampaikeun teh biasa urang sopoho misalkan atawa hese deui pangijing eta jalma teh gitu tama rek naon rek nagih hutang rek naon pan wajib hukumna nagih hutang aya nagih mah wajib ngingetan gitu nah, seperti hal eta lajeng wala fil gusli ala salasi maratin ulah nambahan si jalma fil gusli dina naon dina ngumbah anggota wudu ala salasa maratin kana 3 kali balikan kade makruh hukumna leuwih ti 3 balikan ngumbah misalkan ngumbah wajah 4 balikan 5 dan seterusnya itu panu disunat manaon taslis gitu nilu kali wajah 3 kali pandangan 3 kali gitu saya nama sunat talamun leuwih nambahan kana naon kana kumbahan dina anggota wudu leuwih ti 3 kali eta teh termasuk kana naon kana pagawean makruh eta teh henteu mata kabatalkeun ngan kirang sae aya wala tankusu anha oge urang-urangan deui tina 3 alusna mah misalkan kudu age da geus sampurna misalkan tetep we alusna mah gitu di 3 kalikeun gitu kecuali aya udur deui gitu gambaranna aya udur kumaha hiji misalkan seperti halna rupekna waktu sehingga lamun urang wudu ngumbahna 3 kali gitu kan eta teh matak beak cenah waktu salat eta mah teu naon sakali-sakali we cokot nu naonna nu farduna gitu seperti lupekna waktu gambaran seperti kieu ya urang ka oboan misalkeun lohor teh jam 3 hari udang misalkeun jam 3 kurang 15 menit atau 10 menit gitu. Berarti tak rupokna waktu orang gitu. Sehingga lamun posisi orang wudu na make naon 3 kali misalkan kaburu beak waktu sholat gitu. Kaburu beak waktu sholat. Maka eta mah teu naon sakali we cukup asal yakin sampurna kana naon anu dikumbah nu urang anggota wuduna gitu. Tah eta gambaran mah posisi keraya naon udur gitu itu tapi saya nama naon 3 kali sabab dina setiap kumbahan komodina wajah orang terkadang pan hari niat wudu teh inda gosli awalin juz'in minal wajhi tina rarai kamu dina ngumbah naon mah dina ngumbah rarai mah gitu naon dari lopor mah sunat sudah di sela-sela di naon pulang antingkeun di ieu ya bata batu ali batak tutupan ke kana tepina cai kana kulit lamun kan nu serep gitu jadi saya di sela-sela gitu di sela-sela gitu teu naon nya meureun hayang langkung sampurna meureun yakin kana ayeuna dibuka gitu dan biasana kan urang masuk babari pohon nih muka nyugun gitu tah matak dina hal eta sae sunat teh make batu ali sal dinu kenca dinu jariji gitu sae ya sunat make batu ali ibu mah posisinya lamun seret wayahna kudu di naon di sela-sela gitu
pamari nu naon mah anu logor mah gitu nya mandi nu seret gitu misalnya sabab teh bisi teh mah tetep dicai kana naon kana kulit gitu. Apa tadi naon adi sela-sela eta atawa gambaran udur teh seperti halna naon seperti cai dengan seeutik sehingga lamun teh mah urang wudu nilu kali eta teh matak beakeun keneh moal kakumah misalkan suku gitu. Ieu mah gambaran seperti halna dina posisi cai nu saeutik matak cukup da wudu ku cai saakua bisa cokot nu paruna hungkul dina keadaan madarat seperti halna urang gitu nya di tempat panyabaan gitu. Nu hese cai ai kitu mah curu-curu cai nya ulah gitu. Nu hese cai gitu misalkan aya tujuan kan aqua we cowok sekali ewang gitu wuduna cukup sekali banget sekali ya sekali tapi sing yakin kana naon keuna gitu karena disebut banget cek kamari kan rarai teh naon di luhur tempat jadina rambut dihandapna naon gamis digigirna pentil cepil sing kacanak sadayana sakali usapan penting jadi ya sekali curkeun deui sakieu sampurnakeun sekali eta mah gambaran namun teh mah keur posisi cai saeutik teu naon ta eta sehingga lamun teh mah urang nilu kali ngumbah anggota wudu pasti batur moal kabagean misalnya gitu matak berarti eta keur wudu gitu ya posisina wudu ku eueuna cai itu matak dina hal eta keur saeutik cai gambaran gitu teu disunatkeun bahkan bisa haram ku nilu kalikeunana lamun batur teu kabagean ku akibat urang nilu kali ngubah kana naon anggota wudu urang sakeun urang dah yang sampurna teh 3 kali sehingga ku wudu urang beak langsung cai teh eta teh lain kalamun pasunatan justru kalah haram gitu au kilal ma'i bihaisu la yakfika ila lil fardi patah rumu dina idin sehingga bakal jadi haram eta pagawean teh lamun posisinya seperti halna kitu cai saeutik kurang beak dipake wudu ku akibat ngudag pasunatan hayang 3 kali ai batur teu kabagean rek wudu teh gitu da beak kurang ku akibat 3 kali eta teh gitu lain alus eta teh patah rumu maka bisa jadi haram kituna sabab jalma jadi naon batur teu bisa wudu otomatis teu bisa wudu berarti teu bisa naon lah gitu eta komo kerupuk dina keur musafir gitu ngan ulah jadi alasan ayeuna urang keroba cai peta keur musafir keur init-initan gitu nu arina naon mah bisa wae nu penting yakin gitu teu naon nyangkiran sae we tetep we ari aya mah sae anu sampurna nilu kali kan lamun leuwih ti 3 kali eta teh bisa jadi makruh teh gitu matak nu alus mah sedang gitu terus diekeun sae nilu kali 3 kali balikan naon teh ngubah anggota wudu teh nya ngan lamun leuwih eta teh nya di samping isrof teh bisa gitu kana cai gitu tak cukup bae makruh hukumnya teh lamun teh bikin ulah peda loba cai bikin kok wudu sabaraha kali ngubah 10 kali halem dah hayang bodas nyaho hideung bisa bodas ku wudu sakeun hayang ieu anggar we eta teh jadi makruh pagawean kitu teh leuwih ti 3 kali kalayan teu aya udur eta makruh kecuali mun aya udur misalkeun seperti biasana dina ngawasuh wajah niat can naon can sampurna tak tuluy gitu disampurnakeun gitu salajengna termasuk pagawean makruh dina wudu teh wala tuksaru sobbal ma'i min ghairi hajatin limaha makruh ngalobakeun make cai bi ghairi hajatin kalayan teh pangabutuh gambaran israf jalma kaleuweuheun tina make cai teh gitu urang teh dah loba cai gitu tuluy kaleuweuheun make cai padahal
teu butuh ieu gitu. Ya cukup nu dipika butuh kunaon ku wudu ya eta we saukuran eta gitu. Mun cai butuh saemer teh mah ku wudu teh pikeun sampurna wudu teh saemer cukup. Yang geus saemer pake gitu. Ulah pada keur baca teh israf teh kaasup kana israf makruh makruh teh. Umasna urang ngocorkeun cai ya posisikeun wudu mangan ngocorkeun we ulah gede teuing ukuran ngeunah we kumaha teh gede teuing mah nyeret meureun teu ngeunah urang. Kaduana loba ka buang gitu. Cai israf teh eta teh leuwihun gitu kaleuwihun gitu. Cukup we saperiyogina. Jadi ulah ngalobakeun make cai min ghairi hajatin tina teu aya pangabutuh. Jadi mun pangabutuhna misalkeun lamun teh mah diakumulasikeun butuh wudu nu sampurna teh anu geus dicaritakeun teh misalkeun saemer misalkeun ya gitu. Tah cukup. Naon teh wudu teh saemer we gitu. Lamun keur loba cai berusum hujan. Gitu. Iya eta teh kaasup kana israf eta teh leuwihun. Makruh hukumna. Henteu ari batak ngabatalkeun dawa haraman teh. Anu eta teh kirang alus. Makruh teh perkara anu di pika ngewa. Seperti ngarokok kan makruh. Makruh di pika ngewa. Kulantaran makruh diseuneut gitu. Supaya ulah bareng dinaon. Dikenyot gitu. Eta mah dalil mang aneh eta mah. Oh cenah mah. Rokok teh naon makruh kulantaran makruh. Diseuneut gitu teh makruh supaya ulah bareng di kumaha. Dikenyot gitu. Itu naon sababna? Sabab kitu laku teh bimujaradil waswasati. Sabab batak ngunggulkeun kana kawaswasan. Sementara ari waswas eta teh anu matak nyerikeun ka setan. Matak ngabungahkeun ka setan. Jadi ku jalma ngalobakeun naon? Ngalobakeun cai, israf dina cai. Eta sok nimbulkeun kana kawaswasan, kana karagu-raguan. Gitu. Dina wudu seperti urang aya nang umah rara itu pikeun ka can beak satoran lain waswas kitu wudu. Teh teh ku israf loba ngalobakeun naon make cai tina teu aya pangabutuh teh teh matak naon? Matak nimbulkeun kana waswas gitu. Ari waswas eta teh kahayang setan. Gitu. Ku laku waswas teh matak naon? Matak seneng setan teh gitu. Matak seneng gitu. Gitu. Yadhaku mata anu seuri itu si setan bihim kusabab itu waswas. Yuqalu anu dicaritakeun lahu ka itu setan saha alwalhanu walhan tasi walhan. Jadi aya setan ngaranna walhan, si walhan ieu tugasna teh sok ngaganggu jalma nu keur naon? Keur wudu ngaranna teh si naon? Si walhan, setan walhan. Tah si walhan teh sok cicing dina keur wudu eta tong aneh. Hayang ngajak naon, ngajak ngobrol, hayang ngahambur-hambur cai. Eta teh keur diheurian ku si walhan. Matak saya pan urang di awal ge tahud heula. Teras maos bismillah. Ya. Di awal pan ngamari tos kuningakeun pasunatan wudu gitu. Eta diantawis gitu. Aya upaya urang bikin nebihkeun tina naon? Tina setan sabab aya. Kakiatan bikin diri urang bikin jauh tina naon? Tina setan. Lamun teh pitul Allah taala tamtos panjenengan. Jadi sangat hariwang gitu. Diri tina migawe naon rupaning amalia ibadah lamun teh pitulung Allah tantos panjenengan. Ulang bakal termasuk bagian zaman katipu kutipu dayana saha setan. Sebab terkadang setan itu untuk daekeun ngalarang langsung, tapi terkadang memberikan sebuah pandangan-pandangan yang sangat-sangat rasional. Mandaekeun setan langsung ngalarang ngaji, ngalarang tahajud mapan cik kamar ki mau. Tapi si setan sok naon, sok mere
sebuah pandangan yang sangat rasional. Mana mereka mana kacai ek naon rek wudu tinggal setengah tilu pan dia teh kakareke lala jobola dia teh jam hiji teh setengah tilu teh pan katisan teh enjok sok naon sok jadi remati karasa aing ngajaga kesehatan pan wajib hukumna tahajud mangke ge aya deui tuh ngarang ulah tahajud tapi memberikan sebuah pandangan-pandangan yang rasional tuh ya kurang teh dituturkeun kumaha ceuk panon kumaha ceuk awak gitu heueuhnya gitu ceuk panon kieu sih tungtungan mah kacai teh kacai ngan ngompol we unggul akhirna tahajudan teh subuh kaberangan gitu teu daekeun ngalarang ulah tahajud eta kahade bener lamun teu nyuhunkeun kana pitulung ti Allah taala matak sae pan ti awal urang naos tahun hadina kan ada upaya urang nyuhunkeun pitulung ka Allah tina gangguan setan mun keur wudu saha si Walhan ngaranna ge tadi keur salat aya teh profesor eta tong aneh sabab naon setan apa dina salat aya naon tanha anil fahsai wal munkar maka anu diutus lagi geus lain ecek-ecek dina keur salat mah setan ge naon profesorna diutus lagi gegedena selain ecek-ecek deui pangkat si sagil deui gitu pangkat insinyur sumpena cek-cek itu tetap aneh dina sholat tuh atur di ayat piatur nanti kan terkadang masa kabur orang Allahu Akbar dan Allahu Akbray bray katingarali ngeuweuh tadi katingali pohon nyimpen kunci dina cangcut ge jadi inget geus takbir ini kan dia. Jadi termasuk perkara nu makruh dina wudu teh ulah sok ngalobakeun kana naon kana cai cenah saukuran anu teu pikabutuh sawab kum kitu lamun teh gampang ngunggulkeun ka saha ka setan pikeun ngawas-waskeun dina wudu sok ningali nu was-was geura wuduna apa teh cai sa balong eta teh aku sorangan atuh sawi berarti kondisional eta urang memang nya siwur berarti langsung berarti usapan dua usapan jadi nasa siwur teh bisa tapi kan kana panangan ya tahu kondisi urang we nu penting mah yakin ka kumaha sadayana cek kamari ukuran wajah di luhurna ieu tak ieu tah wajah teh gigirna naon pentil ceuli dia tak ya sing yakin namun ku gayung berarti kantun urang gitu kamu ulah peda ku gayung ulah bacai gitu artinya makruh henteu ari matak haram atau henteu sama ngan makruh kitu laku teh sarua jeung asup kana israf eta teh kaleuleuyeuh gitu kaleulewihan gitu kaleulewihan kalau cai mah bisa jadi haram pancek tadi sehingga batur teka bagian wudu ku akibat urang israf urang loba jadi nu jadi makruh teh di luar pangabutuh nya ukuran pangumum ayeuna ku gayungnya asal walatra we ieu nu sebut naon beungeut mun ayeuna panangan sing yakin tepi kana naon sikuna berarti panangan gitu sampean sami ulah peda ayeuna siwur berarti eta mah kondisional jadi kurang kumaha cara makena nu penting urang yakin walatra betul-betul anggota wudu ka basuhnya gitu jadi what kayak aya kabayun wala tak sebagainya diulah ngalobakeun kana naon make cai anu teu min goiri hajatin di luar pangabutuh eta teh kalebet kana israf eta teh ya makruh hukumna teh sabab ku hal eta teh matak naon nimbulkeun kana kawaswasan sementara pagawean waswas teh eta kahayang setan eta teh
tah sapali ulama nyebatkeun yuqalu lahu alwalhan, itu setan nu sok ngawaswaskeun dina wudu teh, nu sok ngaganggu dina wudu teh ngaranna si naon, si walhan. Kada ulah pada aya dina kitab ke bisi boga budak ngaranan si walhan, pada bahasa aya naon. Ieu mah dicaritakeun dina kitab si walhan, seperti halna boga budak hayang alus dina Quran ngaranan ikin musyrikin ulah suksaneja dina Quran ari ikin musyrikin mah ulah ngaranan Abu Lahab bedahaya naon dina Quran itu ulah itu suksaneja dina Quran atau dina hadis atau dina kitab penting ngaji efek teh isukna naon ngajuru itu minta ngaran ka urang ingat ka si walhan mah ulah teteh ngaran setan walhan teh ngaran setan tukang ngaganggu dina naon wudu ngaranna si walhan eta sok awas-waskeun kana wudu teh. Wala tatawaddo jeung ulah wudu anjeun bil mai kalawan cai al musammisu anu di poe gitu. Wala minal awani jeung tina pirang-pirang wadah asopriyati anu taihiangan. Asopriya asalna makoneng gitu maksud taihiangan. Katujuh makruh wudu ku cai anu dipanaskeun ku panon poe. Tina panon poe panas gitu. Dipanaskeun ku cai haneut, ku cai panas. Gitu. Ngaja panas kan gumaceun da cai teh panas mah cai teh teu naon dari posisi cai ti isma gitu misalkan aya lagi cai haneut nya teu naon cai haneut ieu mah ngahaja gitu wudu ku cai naon haneut barjing teu gering teu naon aya kitu mah keur wudur misalkan urang keur empu sehingga lamun teh mah teu ku cai haneut wudu teh sok gitu. Eta cek sebagian ulama teu naon gitu. Kenaon sababna? Sabab teu aya gitu. Di antawisna ngaleugitkeun kana faidah cai dina hal eta. Jadi makruh hukumna. Lain teu sah nama cuman makruh. Fahadihi sab'ati maka ari ieu anu 7 teh makruhatun eta dimakruhkeun. Tanu tadi anu tadi dibahas hiji-hijian eta nu 7 perkara eta teh pagawean anu makruh dilakukeun ku urang dina nalika urang keur wudu. Hiji naon tadi teh nyerebet cai wudu nya kecuali mun teh madarat atuh kitu salat teh kalah gagaro eta teh naon ngan biasana eta teh ku tara biasa atuh nya wuduna meureun ulah pas adan itu mesti wuduna urang samemeh itu samemeh adan eta teh sae kecelakaan cai tina wudu teh bakal naon jadi naon saksi kelak di yaumil kiamah. Aya lamun ku urang diusap berarti tah eta matak makruhna teh di dinya sabab aya sapali keterangan bahwa cai anu ngecelak cai wudu anu ngecelak teh eta teh bakal naon jadi saksi urang di kiamah gitu, di antawisna. Makruhatun eta teh makruh fil wudu dina nalika wudu wa fil khabari jeung eta tetep dina khabar dina hadis naon anna man dzakarallahu inda wudu'ihi taharullahi jasad kulluhu wa man lam yadhkurillahi lam yadhkur minhu illa ma asabahu al-ma'u. Bahkan dina hadis mah gitu sing saha jalma anu inget ka Allah dikir ka Allah dina nalika wudu maka eta teh taharullahi jasadu Allah bakal nyucikeun kana jasadna kulluhu tegasna sakabehna eta jasad. Dan waman lam yadkur jalma nu teu eling teu dikir ka Allah taala dina keur naon keur wuduna maka lam yadkur maka Allah moal nyucikeun kana eta jasadna ilama asobahu alma'u kecuali naon perkara anu keuna kana naon kana jasadna nyata cai teh. Ieu ya maksudna. Ieu
pada aya hadis gitu sing jalma anu wudu bari kayaan eling dikir ka Allah taala tina dikawit dugikeun ka beres naon wudu maka eta teh wuduna eta jalma teh Allah bakal nyucikeun kana jasadna eta jalma. Lamun teh mate dikir ka Allah mate di awalan ku ta'awud basmalah mimitina maka eta teh cenah naon lam yadkurullah maka eta teh moal lam yadkur Allah moal nyucikeun ilama asobahu alma kecuali nya saukuran cai nu beunang we anu keuna kana anggota naon wudu deui teu aya nilaina gitu. Maka tidak hal ieu pan gitu pasunatan nu parantos dibahas gitu di awal mesti kurang kedah diupayakeun sabab eta mempengaruhi gitu dampak tina eta padamelan teh tangtos bakal mawa kana kasayan urang dina nalika ngalaksanakeun naon rupaning bentuk amaliyah ibadah nu bertalian sareng eta padamelan gitu sabab cek tadi kan gitu dampak tina wudu teh eta bisa dirasakeun kana pagawean nu dilakukeunana wudu teh pan syariatna ngabersihkeun naon ngabersihkeun dohir urang jasad urang tapi eta teh tembus matak ngabersihkeun nyucikeun kana naon ruhaniah urang sementara posisi jalma dina ngambah hirup kahirupan hayang tepi ka zat nu maha suci mesti kudu disucikeun heula awakna. Kanjeng Rasul Isra jeung Mi'raj gitu. Eta kan sebuah proses perjalanan rek menghadap saha? Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah Rasul gitu, berangkat Isra wal Mi'raj Rasul dibersihan heula. Gitu. Rasul dibersihan heula. Dibelah dadana. Dieusian ilmu hikmah sapinuna sok nadongkeun ku barudak dina tare. Dibersihan manahna kenapa sabab urusan sareng Allah taala berarti nu pakuat pakit hakikatna manaon ruh anu bakal tepi ka Allah mah ruh ya mesti ruh urang kudu naon kudu suci kudu bersih sabab diri rek menghadap ka zat nu maha suci hayang usul ka Allah tepi ka Allah tapi mesti kudu naon kudu daek ninggalkeun sesuatu perkara anu melekat salian ti Allah taala ya mun mang anep rek ka anir gitu di Cibogo reka Ciroyong gitu. Mesti kudu daek ninggalkeun Cibogo gitu. Kakara tepi ka mana Ciroyong ayeuna di mana apana Ciroyong ari awak di Cibogo kene moal tepi-tepi gitu. Jadi hayang tepi ka Ciroyong mesti kudu daek ninggalkeun naon Cibogo hayang tepi ka Ciroyong Cibogo ulah dibawa berarti urang kudu naon ninggalkeun naon rupani perkara nu aya di Cibogo kudu ka mana kakara bakal tepi ka Ciroyong init ka Ciroyong hayang jalma hayang tepi ka Allah tapi masih kene aya ruh dina ruhna salian ti Allah atuh moal tepi-tepi ka Allah gitu kata yuk dah salah sawios gitu pada malam sangat luar biasa gitu sehingga jalma ku ieu wudu secara lahiriahna ngabersihkeun kana anggota badan urang kana jasad urang hakikatna mah teh nyucikeun ngabersihkeun kana ruhaniah urang. Maka cikabaripan ketika urang umah naon beungeut sik inget halus eta inget kana mah hasil aing naon geus dilakukeun ku panon urang bisi aya kicep nu matak batur nyeri ku kicep urang kana lisan bisi aya ucapan anu eta ucapan teh matak karaheutkeun kana ka batur bisi aya omongan anu teu pantes dilakukeun eta secara lahiriah syariat dikumbah ku naon ku cai dohirna ngabersihkeun hakikatna mah ngabersihkeun naon dosa-dosa urang sadaya mata ceuk kamari jalma anu kitu beres wudu tuluy ngadoa doa anu kamari diantawisna dua kalimat syahadat tuluy ngadoa Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatawwibin sae ku hal eta teh nembongkeun gitu kana lemahna diri hayang kaasupkeun jalma-jalma anu ahli tobat ka Allah taala sabab diri sadar gitu kana rupekna diri kana dosa-dosa anu aya dina hirup jeung kahirupan diri urang sewang-sewangan nah itu sangat luar biasa
Jadi mesti sok sanajan perkara-perkara anu hal nu neme eta sok sanajan makruh eta teh matak tambih kana naon, karena kasampurnaan eta wudu eta teh gitu. Jadi hal anu bieu disebutan ku urang bisa dihindari teh hal-hal eta teh matak bisa ningkatkeun gitu, karena kasampurnaan wudu urang. Sabab wudu teh merupakan ibadah itu. Sehingga lamun jama dina hadis diuningakeun ingat ka Allah dina nalika wuduna, maka Allah bakal nyucikeun ka eta jalma kana jasadna. Nah lamun teh jalma teu inget ka Allah, teu dzikir ka Allah ku eta wudu, maka lam yathur minhu illa ma asabahu alma. Teu aya sebuah efek kemanfaatan nu aya nya saukur baseuhna cai we hungkul gitu. Matak dipayun aya kaifiah basunatan ta'ud maos bismillah, nyuci naon panangan teh bari maos ta'ud terus bismillah sareng sajabi-sajabina. Eta teh dina raraga hayang naon nyampurnakeun pagawean wudu urang gitu, hayang nyampurnakeun pada melang wudu urang. Sabab ceuk tadi pami teh mah teu aya pitulung Allah taala tangtos urang aya besar kahariwang pisan bisa kagoda ku sisaha siwalahan ya, siwalahan teh eta teh sok ngagoda nalika urang keur wudu. Kumaha namun urang di jero WC nya ulah nyebutkeun naon doa eta cukup dina mana gitu, ta'ud dina mana, bismillah dina mana. Lamun teh mah posisi wudu urang di mana? Di WC. Pan urang mah rata-rata heureun tempat teh aban. Tadi ari sekalian lamun kos mandi terus wudu kumaha di pan kasusut. Atuh sawi. Jadi eta teh nya ngahilangkeun kana naon? Kana pasunatan unggul. Jadi ari sah mah sah wae. Ngan kieu. Mohon di ulah teh dilapatkeun. Cek apa dina mana? Mun ta'ud dina mana? Itu mun bismillah dina mana? Itu. Lamun teh mah urang posisi wuduna di jero naon? WC. Pan kamari cacak gitu. Anu dibawa teu meunang. Itu atuh komo nu diucapkeun gitu. Ya, gitu. Jadi doa-doa anu dilakukan misalkan posisi wudu urang di jero WC cukup dina mana? Mun ta'ud dina mana? Maca bismillah ke dina mana we cekap. Da ending nama iya da mana hari lisan mah sakadar alat pembantu hungkul. Dari niat patpan dina naon? Dina mana? Nawaitul wudu teh dina eta mah lapat niat da tempatna mah dina naon? Dina hate. Ngan eta teh sangat membantu. Ku diucapkeun teh sebuah responsif ka urang mencek bahasa Mang Anep mah ngabejaan bahwa urang teh rek wudu nawaitul wudu teh lisan teh ngabejaan. Dengan hal itu ingetan dan terkadang pan orang masuk poho gitu pagawean diucapkeun teh naon wudu, terkadang pan hate mah aya di pagawean, hate mah aya dina sangu, hate mah aya dina kopi ya, tapi minimal ari diucapkeun mah nawaitul wudu urang rek naon rek wudu gitu. Talamun teh mah posisi urang keur di jero WC gitu misalkan geus mani langsung wudu teu naon ngan maksad teh ulah diucapkeun sabab eta ngandung kana asma-asma Allah Subhanahu wa taala ya, atau asma Kanjeng Nabi teh haram hukumna macam nyebatkeun atawa mamawa itu barang anu aya tulisan asma Allah, asma Kanjeng Nabi atau kamu ucapan gitu. Kumaha tuh urang cek apa dina mana? Lamun teh mah posisi urang wudu di jero WC. Cek apa ya? Wah urang. Mana ya? Ta'ud mana ya? Itu. Itu. Ya cukup dina hate itu. Tentunya jadi 7 perkara makruh dilakukan tatkala urang keur wudu. Hiji naon? Nyepretkeun cai intinya atau ngelap lah bahasa urang ngelap cai urut wudu itu teh lamun teu aya udur gitu mah aya udur seperti tadi Mang Anep uring masuk naon ateu keur salat teh lamun teu dielap teh eta teh naon elap we gitu
lamun teu matak madarat cek tadi gitu. Ai matak madarat mah ulah gitu. Kaduana ulah sok nyabokeun kana naon, kana wajah cai teh nya bahasa nyabokeun teh. Lain pun becretkeun ulah makruh. Ulah ngomong di tengah-tengah wudu, ulah ngobrol maksudnya. Ila ada salila anak ya wudu meureun gitu. Jadi pun keur madarat gambaran madaratna tangtos beta nya meuleuh misalkeun lamun teu diucapkeun harita teh eta mah naonna matak madarat ka dituna. Nah eta mah teu meunang gitu. Teu meunang makruh gitu. Jadi ngobrol jalma di tengah-tengah wudu eta teh termasuk pada melan makruh. Oge ulah nambahan kana kumbahan naon anggota wudu tina tilu kali itu kan sunat hukumna nilu kali dina ngumbah anggota naon teh anggota wudu teh tuluy ulang ditambahan bari je teu aya wudu gitu eta teh makruh gitu. Oge kalimahna ngalobakeun make cai tina teu aya pangabutuh isrop ya kalebet kana isrop leuwihkeun gitu. Eta teh pagawean gitu teh matak naon? Matak ngundang kasih walhan gitu. Kana waswas dina naon? Dina wudu biasana. Sementara waswas teh eta hal anu dipikaresep ku setan. Maka lamun urang mangmang lawan lawan. Salajengna perkara anu makruh teh nyaeta wudu make cai anu dipoe gitu. Upanon poe cai haneut, cai panas gitu. Kecuali lamun jamaah dina tempat cai panas misalkan ya teu naon ari maksudnya dari Ciater gitu urang wudu eueuh cai tiis gitu rek salat ya teu naon gitu makruh gitu. Atawa wudu dina cai anu karatan teh hiangan berarti anu dina tempat besi anu dina eta besi simpen naon besi eta tai hiangan itu tuluy disimpenan cai ku urang itu caina dipake wudu makruh eta teh pasalnya anu tangtong bakal ngaganggu kana kasehatan urang gitu efek dina tai intai burit tai hiangan karat burit anu tai burit mah najis jadi mutan najis lamun ngomong kok kurang dina dua kulah mah itu tai hiangan karat atau karatan itunya oke mesti itu dina sapali hadis mah diuningakeun gitu eta naon jalma anu naon anu emut ka Allah taala dina nalika wuduna maka Allah bakal nyucikeun ka eta jalma kana jasad sakabeh jasadna dengan naon dan kade ceana teh lamun ditaheur urang kudu apa posisi ieu na misalkan nantinya teh komo bisi jadi mustamal ke dina posisina mesti kedah suci tur nyucikeun artina caina nu bener-bener suci tur nyucikeun berarti halna urang naheur cai tina naon amun cai haneutna ku naheur keneh beda deui geus make naon nah water heater mah geus beda deui eta mah da geus ieu gitu geus ieu eta mah safety gitu geus dina langsung dina toren gitu teu naon aya mah ya masalah adus apakah wudu deui teh cukup adus tumpul oh nya wudu deui teh benten sabab ketika jalma adus kan pasti otomatis naon rupaning perkara anu pasti kacabak sakabeh ieu ene seperti urang gagaduhan mesti kedah di ieu eta keur adus mohon hartina adus mah kan ngehilangkeun hadas naon hadas tapi ku adus pan jalma tetep dina hal eta nya urang lah adus sok gitu da pasti gitu nyabak iya mohon dah wudu deui dah wudu deui sunat tatkala urang sama meh adus sunat urang
boga wudu cenah ge da kacabak teh cenah batal deui kan urang mah dina raraga ibadah bantah abudan teh ya ina nu banding perkarya ulah atuh seperti halaki mun jalma teh seperti halna urang rek umah motor ulah di rumah da gege naon kotor deui gitu gitu tah teh gambaran dina seperti halna jalma anu boga naon boga adusaneun ku akibat kaluar cai mani sabab cai mani kaluar cai mani teu matak ngabatalkeun kana wudu tapi gitu matak wajib adus seperti halna urang ngimpi misalkeun boga wudu ya urang sare tuluy sarena anu mak adahu mumakinin posisina diuk anu teu ngabatalkeun lah wuduna gitu nu diuk kan gitu tah sare nu kieu teh teu matak ngabatalkeun gitu keur ngawirit gitu ngimpi di udag-udag bidadari gitu tubikeun gak karasa gitu ngelahai eta teh batal wuduna teu batal gitu ngan wajib adus artinya ketika jalma rek adus mun rek ngudag pasunatan teu kudu wudu deui wudu nu eta jadi pahala gitu teu batal wudu ulah kalah dibatalkeun langsung meunang pahala itu dina akibat wudu heula samemeh adus gitu eta geus adus ya mesti wudu deui sabab jalma teu bisa ngaraksa kana posisi urang lamsu ala dakar gitu bener kan pasti kacabak gitu eta nah perkawis wudu dina adus ya jadi sunat halus eta teh wudu heula mangane meh adus teh gitu sunat teh Amu mimpi. Ayeuna nama. Ayo pertarasan teh cekap wallahu a'lam bishawab.